Tah, lamun ieu mah lah, sok jeung mah ya ajaran. Amis enak mah. Geus atuh ieu lah. Ieu mah dahareun yang orok siga si Paris wae mere nu kieu ka emak. Ah, teuing. Ngasaan ya ngasaan. Gua siki. Lah, ini si mama ditempokeun teh. Mak, kunyah mah capek. Ah, ka di kolomo. Ulah maneh yang nu kieu. Kumaha ka homen ba tuh. Jadi KGG mending ngahajakeun pisan tuh da ka enggah. Aing mah kabila-bila teuing. Orang bere teh. Dih, nu ngajak ka diburakeun. Oh. Oh, mak. Mak teh pernah huntuna tinggal hiji, mak. Oh, pantes atuh mak ieu teh meureun marahin bola we di jero nya ka ditu ka dieu. Jeung sia mah tuang jiga nu ngahajakeun ka aing mah bareng bere teh nu kitu. Ngahajak eta mah mih racelengnya. Wah. Ngahajak pisan jauh mah teh. Awak aing mah. Mak, aduh. Nah eta aduh, teng-teng urang dibawa, mak.